Are you ready, kid? Arya Captain, I can hear you. Arya Captain. You kudu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajumpa di channel SBI, mengrupi channel anu sagalaya tinggawitan channel pengetahuan, petualangan sedang hiburan lagu aya ya. Ayeuna sim kuring nuju umutna kana ngadongeng ya. Hiji dongeng pemirsa. Dongeng nate mangrupi judulna nya. Judulna teh Wawales Raja Lele ka tukang useup karya entang. Carogena enting. Dong starter we. Orang lajang karena dongeng apa pemirsa. Wawales Raja Lele ka tukang useup. Lanjut. Takeun di hiji walungan aya hiji karajaannya. Kerajaan eta aya dina jero leuwih anu ngaranna Leuwih Gang. Hiji kerajaan eta mangrupi kerajaan lele nu diasian ku timimiti rakyatna dugi karajaanna nyaeta lele kabeh. Antawisna aya rakyat lele, pejabat lele, polisi lele, tentara lele, dugi ka menteri lele oge aya. Kecaritakeun di kerajaan lele nuju aya rapat gede-gedean nu dihadiri ku para pejabat lele. Di Menteri Pertahanan lele oge aya. Tos kempel nu dipimpin langsung ku Raja Lele. Si rapat eta mangrupi perihal angka kematian lele sinarang angka lele nu leungit langkung ageng tibatan lele anu maot. Diceritakeun si raja ngerasa aneh tur ngeluh. Ya kumaha ieu? Lalila ieu kerajaan bisa bangkrut. Ayeuna generasi lele ujug-ujug laleungit teu puguh-puguh. Ya kunaon eta? Cek raja beri amok. Hapunten Tuan Raja. Temal ti menteri lele. Dupi lele anu Rizal teh tos seueur aduan ka kami. Nyata ayeuna ku kami sareng kami tos turun ka lapangan. Sing horeng anu leungit teh sepek deusepan ku hiji jalma. Wah, Raja Lele bari ngambek. Dadao. Nah bisa. Aduh. Da make upan naon eta teh? Bisa rakyat aing kabita. Ku eta upan. Kitu cenah pawargi. Raja Lele amok. Lawas si rapat. Ningali Raja Lele amok-amokan. Ya kumaha teh yo? Ti Menteri Pertahanan. Raja Lele amok deui. Nanya ke Menteri Pertahanan Lele.
si lain bisa kelengitan kieu. Terus kudu kumaha itu cari tanah. Lele bisa beak usupan. Sada teh jelema Raja Lele bari tipe polotot. Enak kuring rek nanya ya. Nya kumaha carana supaya Lele teu kabita ku eta useup. Nah kudu dibejaan sabar kali deui ngabejaan. Cek Raja Lele bari popolotot anger. Ditembal ku DPRL Lele, singkatan tina Dewan Perwakilan Lele. Papunta Raja. Da ieu teh nanu Muhammad terus dipasihan pengumuman, dipasihan warning pada sulah kabita kueta upan. Tapi draw hadi kumakon ay rakyat na boy nili upan desa kana kaneta upan teh bikabiton pisan. Raja Lele amuk deui. Nah atuh eta upan make merek naon? Goblok. Raja Lele beuki amuk. Anda wis nama aya nama daya cara day iwalti cegah hashi eta tuan masyuk supaya tidak usuk-usuk lagi. Cek Dewan Perwakilan Lele. Raja Lele tidaknya ngahulang. Mikirkeun cara supaya eta tuang useup teu datang deui ka leuwih. Eta leuwih gaal. Barang Raja Lele ngahulang, Raja Lele cengkat. Barang Raja Lele cengkat, seisi rapat, sariri sing cari kikik bari tungkul daerah. Ya kunaon si lain sariri? Cuk Raja Lele bari popolotot. Hapunten kunaja, eta lancingan merosot. Nah, oh, sing ieu teh cara teh kalah logor. Cuk Raja Lele bari menarikeun celana. Geus anu kieu we. Kaula rek turun ka lapangan ayeuna. Kaula nu teh hareup jang ngalawanan tah si tukang useup. Kurang ajar eta jelema teh geus maeakeun rakyat kaula. Ruas si rapat kabeh ngadenge raja rek turun ka lapangan pamirsa. Ditemal ku Menteri Lele. Punten raja. Lupi kami yakin raja nu kedah turun. Dia kami pada kumaha pemiraja turun. Isin ku kerajaan sanes. Ganeng saya mah. Iwalti raja singa nu bisa ngelawan. Salah. Raja Lele aing nu bisa ngelawanan. Aing buka cara ieu mah. Iwalti kudu diontrog ka imahna. Sing harulang anu diisi rapat kadenge raja rek aya tindakan samodel gitu. Wera manyawe anak buah cicing aya raja ini perang gitu cenah pamirsa. Cek raja ngomong deui. Geus tong sing harulang sok we nama anterkeun dewe ke perbatasan. Kayak geus nepi ka perbatasan cicing di perbatasan tungguan dewe. Siapkan we liweteun mun we balik untuk balik harakan ku sorangan tuh ke raja sana keceritakeun nya ari ini teh iring-iringan di iring-iringan para lele ka perbatasan leuwih gang caritana nepi eta Raja Lele jeung pasukan di leuwih gang pemirsa. Da geus nama nepi dieu sawarek penuh balik-balik cari cing-cing aing rek edit doakeun we supaya hasil kitu cenah saur Raja Lele beri semu sieun diceritakeun Raja Lele ini Bapak Walungan rek nepungan anu tukang useup di persimpangan jalan Raja Lele papenaga jeung anjing. Anjing nuju cicing di sisi Walungan. Woi, kenaon anjing? Anjing luak liuk. Sangkan aya nu ngageroan. Sata we.
Ngegron aing. Iya aing. Saha? Ya aing lele. Kriyo anjing. Ini kasar-kasar teuing teh. Iyo tinggal kanap. Geringan lele. Reka mana? Penting-penting. Geningan aya di dieu. Ya. Anyat. Oke, benar. Caritana anjing jeung lele amprok tur ngobrol duaan. Nyari ka mana tuh teh? Jang lele teh. Ieu kebenaran pangi jeung si Laing. Aing minta tolong ya, minta anter. Tapi aya naon gitu? Aing rek balas dendam ke tukang useup. Malah aing beak di useupan. Lila lele beak atuh aing kerajaan aing bisa runtuh. Cik, tidinya kira-kira nyaho teh imah tukang useup. Oh. Asa nama di daerah Kongo. Cik kata orang anter kaula. Ya, gitu mah tuh hayalah. Kuring di baturan. Nah, gitu mah. Nama tuh nama orang teanget aja lemah. Tuman tuh daing. Caritana hari ini tah anjing jeung lele. Rek nepungan nu tukang useup. Dicaritakeun ieu teh di peutingnya pamirsa peuting. Diceritakeun anjing-anjing lele teh hari ini. Anjing mapai galang, lele mapai walungan. Dedot. Di perapatan simpang jalan teh aya keuyeub. Lele ngomong ke anjing. Nying. Anjing. Anu? Ngeuli itu es keuyeub. Mau orang ajak we. Eta mah pasukan ye. Enggak wae. Ame rada rame mah nya, me teh duaan teuing. Me duaan pilih disangka lain-lain. Pajarkeun urang jeung di dinya teh bobogoh. Sakumaha wae ngomong di silik mah. Sampeurkeun yuk. Caritana disampeurkeun eta sakeuyeub. Ku anjing jeung ku lele. Yup. Kenal maneh? Coba gawe can. Kang le, kemarana itu? Tuan wae yeuh. Disigasna capit. Sok-sok tunggu carita. Ieu mah dewek rek. Ajak si Laing. Mun si Laing daek. Ayo. Anter aing jeung anjing. Rek ka mana gitu? Aing rek ngontrol ke tukang useup ah. Tuman. Rakyat aing beak di useupan. Oh, gitu. Ya non mah tong loba cerita lah. Dewek ieu dia keur gabut ya. Loba pegawean. Ya nama tuh. Ayo atuh, keuyeub sia teh. Daripada cicing di dieu nanaonan. Cak ange we. Cek anjing. Caritana tiluan eta arinit. Biasa. Aya nama anjing di galang aya baturna. Di baturan ku keuyeub. Iwal ti lele we. Mapai walungan. Gitu pemirsa. Tiluan laleumpang. Anjing mapai galang jeung keuyeub lele di walungan. Sing horeng di jalan panggih deui jeung entog. Entog keur sisi walungan we sudat sedot. Neangan cacing meureun. Cek keuyeub. Geuning. Oi, tingali. Anjing tingali. Itu aya si kentau keur naon tingali. Keur lolodok. Geuning. Ayo orang samperkeun. Cek anjing. Tembal ku lele. Heuy, kebenaran ieu mah urang ngajak sekalian si kentau kana mah. Tuh mana itu mah. Daripada lolodok wae lah. Orang ajak we. Caritana disalampeurkeun teh.
eta entog kuno tiluan teh entog keur lolodok we cos sek entog entog kenal maneh Satuloy. Then why I'm gonna a lot of day and only day. Kuningan. Gorelo. Di kambaran Tuan we. Tuan we. Si lain daripada sorangan. Ayo ngilu, siya ngilu kaya. Aya proyekan. Preka naon. Gusto nang baratol. Anja proyek. Geus tong pacarita. Ayo we ngilu. Kewe di ditu lah ngobrol sama di lokasi kafe cek Raja Lele. Yo, tuh saya tuh sok loba protes pisan. Ayo we ngilu. Ya hari urang mau barengan. Cek ayo. Nah, gitu. Ayo we urang arinit. Cek anjing. Bring we opatan ana lem. Tanah menuju ke lokasi si tukang usyuk pemirsa. Caritakeun lele keuyeub anjing jeung entok dugi ka bumina tukang usyuk. Maranehna aya di buruan tukang usyuk. Tidinya langsung we Raja Lele nyeun strategi. Da ieu mah kieu euy. Entok maneh wayahna cicing di hawu. Di hawuna anjing maneh mah tungguan we di luar. Oh, pokokna tuh. Orang di luar mah nya. Di luar maneh mah cicing. Terus aing nganterkeun ka Caina teuneun di kamar cai manehna. Tah keuyeub maneh mimiti nanya. Maneh datang ka kamarna. Maneh asup ka kamarna. Gegel. Gegel eta curugna. Curug nu hijina kade. Tapi siap ngerti sudah. Harita kene ento genit ka hawu. Keuyeub init ka kamar tukang usyuk. Lele diantarkeun ku anjing ka kamar Caina. Karayap keuyeub nyamperkeun tukang usyuk nu keres. Ai gelawak. Ya kanyuk tukang lele. Tobat. Tukang usyuk ngorejat si ngoreng curugna dicapit ku keuyeub. Lompat tukang usyuk ka cai. Si ngoreng dicai ke saya lele. Barang syuk rek kumbah barangna. Patil ku lele. Cep diulah. Aduh. Tobat. Tukang usyuk beuki parah, lompat deh ka hawu. Darek yang seuneu aya naon kajadian nu nimpa manehna. Lompat ka hawu, kurubuk teh. Entog kurubuk. Atuh ka pereumpunan manehna. Aduh, kuat. Ieu eta tukang usyuk kajelang keluar. Sing orang di luar geus disampakeun ku anjing, digegel ku anjing. Repot jadi jatuh tukang usyuk. Deep tur barabak pembalasan di Raja Lele itu cenah pemirsa. Parantos dicaritakeun Raja Lele wih ka lemurna nyaeta di kerajaan Lele dupi anjeunna menang hasil menang ikhtiar. Ya kugituna anjing wih deui we cumaguk deui di luhur jambatan. Jeung entog arwih deui Raja Lele ngaturkeun nuhun kana tos ngabantosan tugasna. Tah kitu cenah palawargi singkat cerita wawales Raja Lele ka tukang usyuk.
Mungkin di antos deui ka cerita-cerita sanesna aya cerita anu langkung saya tur tiasa ngarujak kana angen pemirsa. Hatur nuhun, syukuring beserta jajaran bertugas amit munut tina ieu acara. Assalamualaikum. Aya nu hejo aya deh. Oh, aja mana. Aya. Aya na we ulah mah hejo ndak sa hejo kan. Eta mah anu hejo mah tos ngedar ge nya. Baik deh, Jo. Balik deui hejo. Ulah dikti katanya. Heeh. Cendol. Heeh. Jangan sok sagala di pencetan mah mah. Ulah mending kana mencetan eta we pentil anu pamajikan. Dina Facebook beberapa aya seleksi pisan. Nya. Yo. Ayam dibersihkan dia diberek. Bisa naon namanya? Diona bersihan anu majikan anu bersih pisan. Repet gitu deh. Pisan. Oh anu de Waxing. obian buluna. Ya. Wah, Terus, itu ya. mulus pisan. Beureuh cenah enggak beureuh nah. Nya. Yo baru Warna ya warna ya bedakna itu. kurameh jadi bisa. Jadi